Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Piska Rizka Oktavia ti kelas 12 MIPA hiji. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam ciptaan Ojib Rosidi. Panon beureum sikisaga, leungeunna seukeut lalancip gobang, niplasan barang palapah gedang. Arkidam, Jante Arkidam, di pangaduan kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam. Jante Arkidam, ti peuting angkep kumendung. Jante raja alam peteung, matek aji panarawangan. Marijing ka ilang sasarawa ti sinar, jaruji beusi pakede mieur kuramona. Ti peuting ngadalinding wangi, Jante raja dina tayuban. Ngagak-gak seuring ngabingbing ronggeng, mantri puisi ngalieu ka dieu. Bantingkeun kartu batingkeun dadu, wadana urang nunutan di dinya, urang ngibing jeung kula. Jante Arkidam, silih teuteup wadana jeung mantra puisi. Jante Arkidam, ngabongkar pak gede peuting tadi, ayeuna makalangan dina tuyuban. Nya, kaula Jante Arkidam, sing sahan wani maruk rek ditigas leungeunna ku kula lalancip pedang. Hep-hep sapalala joan neuteub ka Jante nu mana gebang weura. Kunaon neuteub ka kula, teruskeun ngibing peuting nyaredek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngiding ngolepang di selendang, nyuyup saloki salapan likur. Waktu beurang datang, Jante ngagorer diburu ku mantri puisi. Jante Arkidam, nusa kabangan. Ngagisik hayang sidik, Jante mencerong mantri puisi. Ki mantri tindakan andika lelewek bikang, ngabokang jama keur tibra. Arkidam, titalikung leungeunna dua, solep atana maetap seneunan. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat tinita cahya kaluar ti panjara. Samemeh tuncuk peuting kahiji, mantri puisi nyuksep di dasar walungan teu wayan. Saha nu jaga nungtung bela datang mun kaula nyaring. Cukup sakieu sajak anu dibacakeun ku sim abdi. Hapunten bila aya kata-kata anu telepat. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.